Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Siti Sofiatun Nufus kelas 7B sejam macakeun sajak anu judulna Ramadan karya Wiwin Ardianti. Ramadan anu ku urang kalakon teu karaos tos sababaraha minggon. Nalika sarangenge surup ka kulon, ibu-ibu guragiru kapawon, tatahar kanggo buka puasa kacumpon. Ramadan, oh Ramadan, mangsana ibadah kasoson-soson, ajeg panceug nyekel papagon, taraweh kahusu ulah rek guyon. Ramadan anu tinggal carita, sing jadi tempat ngumpulna pahala, leuwih getol ibadah ka Allah Ta'ala, zakat fitrah sing jadi panggugur dosa. Ramadan anu tereh ngaleos, sing tiba kana hikmah anu kahartos, iman omat ulah rek totos, balik ka fitrah sing jadi buktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.